Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna aya di lembur Karangnunggal. Kaleresan abi berkunjung ka Pali dieu ka rerencangan. Ayeuna bade ngala madu. Nah, tingali masih kene asri dina ieu tempat. Nah, ieu sareng Mang Holis. Tuh. Pali dieu aya embe alias doma. Tinggal dia masih kena asri perkebunan. Apa nama indah sekali. Nyongcong mana? Oh. Kapal dia kan kudu hati-hati cenah. Dalam entah hati-hati mas para palawur ya. Tuh. Luar biasa. Kita sebat teh madu naon? Nyiruan cenah. Kan kudu hati-hati teh ya. Tuh, luar biasa. Alhamdulillah. Disebat teh di naon namanya teh di plakeun naon disebatan teh? Di ternak cenah tuh. Tuh. Yang kudu hati-hati ku profesionalnya. Dari tos wawuheun karena panangan bau nama biasa nama aman gitu. Ai sim kuring mah rada namayan gitu. Jadi kedah hati-hati. Tuh. Luar biasa. Mesin asri. Jauh di bumi. Ya Kang Holis mah tos biasa. Kita diapruk-aprukan ku panangan teh diapruk-aprukan ku kumaha teh bahasana teh. Sina nyaringkah meureunanya ada teu sagawaya-wayah urang teh. Nyanak teh kudu tos profesional. Tuh. Ditiupan. Tapi tiasa di alat teh sabaraha waktosna teh sabaraha bulan? Sabulan langkung alias sasasih langkung atau disebut 1 bulan lebih lah 1,5 bulan bisa dipanen. Nyiruannya, nyiruan cenah. Lamun bahasa Indonesia nyiruan teh naon? Odeng, sanes. Odeng cenah tuh. Oh. Tuh. Ya di zoomnya soalnya bahaya. Harus tetap safety. Tuh, alhamdulillah. Luar biasa tiasa dipanen. Tuh, alhamdulillah tos ya Pak. Luar biasa Pak lajang. Mantap Oh itu sekali bulan sekali.
luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe cekat di belakang rumah nak. Luar biasa pokoknya mas orang Mangholis. Madu. Madu mantap. Oh, mantap. Ada apa? Manis. Manisnya nggak ada obat. Ada obatnya yang manis itu sang mantan ketika ketinggalan. Langsung ya Mayo. Tadi pas di video pertama, di video sang semang. Sih, Bang. Komodif umat ieu mah. Tiga parawan. Amis kieu. Manis alami keut. Mantap. Sok lah tuh ningali. Mau nyetot itu. Tah yang madu asli langsung Madu dia mah. asli langsung Dimakan langsung digegel. Makan. Langsung. Jadi peureut. Jadi ini adalah madu asli. Buang we itu nama. Kita cobain ya guys ya. Show gas. Nunang meureutna aya sarit dina botol. Kumaha rasana? Nyata. Gula. Oh, asli ya. Oh, Gitu. biasa dipasak? Biasa. Oh, iya teh nokna. Nokna ieu tapi megareun tatus narolo. Geuning tayub karek megar. Mana nih ya? Tah, karek megar tayub. Oh. Tapi teh nyeureud eta, Pak. Iya teh mah nyeureud. Nyeur ngali mah suweuheun atuh bray. Oh eta mah Menetas. oh eta Eta teh keluar. bedana teh. Oh, iya teh nokna hungkul ya. Eta mah pan aya batasna nu mah dikeureut we eta. Ieu Itu diplakeun deui. Nah, ieu mah diparab gede ka hayam kan. Oh. Itu nu melat mah ditu. Oh di ditu teh ya. Oh nya ketang. Itu ke pantai dicanak ya. Heeh. Kudu tiasa ngabentengkeun mana ratuna meureunnya. Luar biasa itu edukasi ya. Ada penetasan, ada inungna oge teu segawaya secara Dinya teuweul nu aralit teh. teuweul. Coba teh naon? Teuweul kawas naon? Kawas laleur eta. Jadi naon kenapa ada? Madu sami ieu nama. Sampai dan ngarannya. Jadi awis lebih awis madu. Oh, lebih awis. Rasana ge leuwih Eta nice. Eta mah baruleud diisi na teh buleud. Maduana. Mantap luar biasa euy.